Tah, ayeuna mah ngirim paket ka bayar udah kudu di Ulti Balmon nu kieu mah. Ngirim ka imah ieu mah jiga maneh keur ngabasuh najis mugoladoh. Teu cukup sakali. Ieu ge kami geus nungguan lila di dieu. Nu asalna punten paket na hareupeun pager, ayeuna geus hareupeun pantok. Gedeung dia hareupeun dapur ieu mah. Order. Paket. Ku kami di dagoan pokona mah. Soalna ieu panto imahna ge muka, kadenge oge suara hurung TV. Pasti atuh aya jelema di jero. Apa jelemana keur ngabersihan najis mugoladohnya? Siapa, Mang? Bu, Derry, Bu. Itu paket siapa? Derry. Apa itu? Dari Somantri belakang Masjid Anur. Tali pancing. Orangnya, Mang, WA lah. Paket mau diantar gitu. Tah, para kurir, mun bayar ku kulutus jiga kieu, sabar. Teu kudu diwaro teuing. Hindari perdebatan sekalipun engkau benar. Kan kebenaran urang ge keur teu sabar ayeuna mah. Udah, Bu, di WA dari kemarin tinggal Ibu. Enggak dijawab, kemarin udah kesini. Enggak, uangnya itu berapa bayarnya? 8.900. Telepon dulu si Derinya, selalu nelpon Tuh, sini. Bu, gak dijawab-jawab. Di kamari. Tuh, ternyata jelemana lain keur ngabersihan najis mugoladoh. Soalna nu najis kalakuana. Tos ah.